Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak kabarna? Damang? Alhamdulillah. Mugia urang aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng simkuring Muhammad Munib dina pangajaran basa Sunda. Nah, ayeuna urang ngaguar ngeunaan kajadian dina kahirupan anu aya dina tema 2. Nah, aya nu apal teu naon kajadian anu aya dina kahirupan? Nya, kajadian dina kahirupan loba pisan. Aya kajadian anu sedih, aya kajadian anu pibungaheun, aya kajadian anu pikagumbiraeun. Nah, tapi kajadian-kajadian ieu teh bisa kapanggih dina teks narasi atawa karangan narasi. Karangan narasi nyaeta wangun tulisan anu eusina ngebrehkeun lumangsungna hiji kajadian ti awal nepi ka akhir. Dina kajadian-kajadian ieu teh aya nu tadi kajadian anu pikabungaheun, kajadian anu pikasediheun, kajadian anu pikalucueun, eta lebetna kana kajadian sapopoe. Nah, di dieu oge aya conto karangan narasi, aya dongeng, aya novel, aya carita pondok, aya kaayaan hiji kajadian, aya biografi. Nah, urang ngebahas ngeunaan kaayaan hiji kajadian. Tapi di dieu Bapa ngagaduhan conto teks narasi nyaeta anu jejerna bungah jeung sedih. Nah, ku Bapa urang bacakeun nya. Poe Minggu isuk-isuk asih keur siap-siap rek indit ka bumi Ika. Poe eta Ika rek ngayakeun syukuran milangkala. Sapatu anyar geus dikaluarkeun tina dus sarta geus dibersihan meuni herang ngagenclang. Warnana kayas make pita nu herang nu gugurilapan mun katojo ku cahaya. Estu alus pisan. Baju weuteuh pulas hejo ngora make kembang-kembang warna kayas oge geus diistrika sarta digantungkeun dina gantungan baju deukeut panto. Dina meja paranti diajar aya bungkus leutik nu dibungkus ku kertas. Aya gambar kembang ros warna kayas. Asih keur jongjong nyisiran waktu aya nu keketrok kana panto kamar. Bareng panto dibuka ku Asih, kasampak aganda ngajega hareupeun panto kamar bari imut. Kamana nya adi Aa nu gelis teh? Biasana mah sok mapagkeun ari Aa datang teh, ceuk aganda bari seuri. Iraha sumping A, ceuk Asih bari nyium leungeun lanceukna. Pan saurna moal mulih minggu ayeuna, naha meuni ngadadak? Asih nanya deui ka lanceukna. Ih, ari naros teh meuni norostos kitu. Pananya nu mana nu kudu dijawab ti heula? Ceuk aganda bari nungtun adina ka teras. Maranehna dariuk dina kursi nu aya dina teras. Panto pager ngageret. Sing horeng Bapa sareng Ibu nembe mulih olahraga. Geuning ganda, pan cenah moal mulang, saur Bapa. Muhun tadina mah mung aya SMS ti Pardi saurna patatang ngantunkeun tadi wengi, jawab ganda. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu sareng Bapa meuni sareng nyebat innalillahina teh. Patatang guru ganda basa di SMA. Ibu naros pinuh kapanasaran. Muhun Bu, manawi abdi kabujeng keneh ngiring ngurebkeun, saurna teu acan dikurebkeun jalaran ngantosan putrana nu didamel di Palembang, jawab ganda. Nya sok atuh, tapi kudu sasarap heula bisi abus angin, saur Ibu. Nah, nu clemeng teh teu kecet-kecet Bu. Bapa naros ka Ibu bari ngareret ka Asih. Nu direret sigana keur ngalamun, da teu malire kana cariusan Bapa. Kunaon bet ngalamun Neng, saur Ibu lalaunan bari noel kana leungeun Asih. Nu ditoel meuni ngarenjag. Nya keur ngalamun sigana teh, ku Ibu ditaros deui bari diusapan buukna. Kunaon ngalamun aya naon? Asih ngajawab lalaunan. Pami di emut mah asa lalawanannya Bu. Di bumi Ika mah ayeuna teh nuju bungah margi bade syukuran. Ari di kulawarga almarhum patatang nuju sedih sabab digantunkeun maot. Sabada narik napas panjang Bapa nyarios, puguh kitu. Ari hirup bagja pati jeung cilaka angin Allah anu uninga.
Dina bacaan di luhur aya sababaraha kalimah nu ditungtungna ku tanda pananya. Kalimah saperti kitu disebutna kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah nu dikedalkeun pikeun nanyakeun hiji hal. Dina basa tulisan kalimah pananya tungtungna make tanda pananya. Ari dina kalimah lisan, kalimah pananya teh intonasina make intonasi tanya. Kalimah pananya umumna make kecap pananya. Kecap pananya nu dipake dina kalimah pananya saperti saha, naon, mana, iraha, naha, sabaraha, jeung kumaha. Nah, mung sakitu pangajaran dinten ayeuna. Tepang deui sareng Bapa dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.